Ujang, Nyai. Abah, Ujang, Ujang, hayu urang ngiringan lomba teh. Ujang, hayu, kela daguan sakedeung. Teh, Ujang bade mios ka Tegalan, ngiring lomba Agustusan teh. Bade ka ditu ayeuna Jang. Muhun teh, itu Unang sareng Udin tos nyamper. Duh, tadina mah bari sekalian pangnyenakeun comro kangge panitia lomba. Tapi teu acan asak sadayana ieu teh. Teteh moal ka ditu kitu. Moal ah. Kieu we atuh. Engke Ujang nyarios kanu aya di ditu. Ka sahanya? Ka Kang Asep we. Piwarang nyandak combro kanggo panitia di bumi teteh gitu. Muhun atuh. Ujang mios heula. Nya, pek.
saur teteh pangyanakeun combro di bumi cenah. Tadi mah date acan asak bade dicana ku Ujang teh. Oh, muhun atuh Jang. Nyai ngadamel combro, Jang? Muhun, A. Sep, ku saya we dicokotna nya. Har ari Ajoni. Pan eta kumaha mun aya nu bade daftar lomba? Ku kamu we dicatetna. Yeuh bukuna. Ku uing we dicokotna combro teh. Ari Dudung, uruskeun itu peralatan jang lomba teh. Peralatan mah geus siap tadi oge. Geus maneh mah di dieu we, bantuan si Asep. Keun ku saya we dicokotna combro teh. Naon sih? Pira ge nyanak combro meuni parebut. Lain combro-combrona teuing ieu mah. Masa depan saya. Masa depan kumaha teu ngarti. Teu ngarti wae Asep mah. Geus ku saya we. Nyampek we atuh. Sip lah. Asik, kasempetan ieu mah. Bakal pendak sareng bebene. Iraha deui atuh bisa paamprok sareng Nyai. Ari ngahajanganjang mah raeung. Da ieu mah aya alesan bade nyanak combro. Hade lah. Reka mana ari maneh Joni? Lain keur tugas maneh teh nyatetkeun nu rek daftar lomba. Aya kaperluan heula nu penting pisan. Neme mulih di sawah Mang Amin. Nya, rek langsung ka tempat perlombaan ieu teh. Ari eta nyanak naon? Heueuh. Tadi teh pas ngaliwat ka imahna si Abah. Si Nyai ngagerowan pangmawakeun combro cenah jang panitia. Combro? Nya, combro. Nah, kunaon kitu? Aduh, gagal ieu mah. Gagal kumaha ari maneh Joni? Henteu. Har, kalakah balik deui. Lain aya keperluan penting pisan. Teu janten Mang. Teu paruguh maneh mah Joni. Duh, hatiku hancur ieu teh. Tidak bertemu denganmu. Naon Joni? Henteu, sanes nyarios ka Emang. Oh, ngomong ka saha atuh? Nyarios ka Nyalira. Ngomong sorangan? Aya-aya wae Joni mah. Kumaha Cep Joni? Persiapan lomba teh geus rengse? Parantos siap, Bah. Syukur atuh. Yeuh Cep Joni, nagara urang teh geus merdeka ti penjajah. Pira ku hirup urang rek ye wae. Hayu paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan ngawangun nagara ku cara ibadah sing husu. Pagawe digawe sing bener. Nu sakola diajar sing junun. Meh bisa ninggalkeun kahadean ka penerus bangsa nu bakal datang. Mohon Bah, leres. Yeuh Cep Joni, di zaman bambu runcing bari sagala hese para pajuang bisa ngaleupaskeun rahayat ti penjajah. Pira ku ayeuna di zaman canggih bari sagala nyampak. Urang teu bisa kaluar tina kasulitan nu karandapan. Harudang barudak. Ieu zaman merdeka, zaman berkarya. Siap Bah, siap berkarya. Bah, engke Abah pidato panyambutan heula sakedap. Sateu acan dikawitan lomba teh. Oke, siap lah. Tapi nyeta Cep, ari catetan pidato mah kabawa ieu.
ngan kacamata Abah tinggalin. Si Nyai nu apaleun neundeuna teh. Nyai, wios atuh ku abdi pangnyenakeun nya Bah. Teu kudu, geus nitah ka si Asep sina pangnyokotkeun di imah Abah. Asep, har, tadi teh Asep mah pan nyatetkeun anu bade daftar. Iya catetan mah ku uing. Ku uing dicatetna. Duh, gagal deui wae rek nepungan si manehna teh. Gagal naon, Cep? Henteu Bah.